ulah ngomong hayang gemah ripah lo jinawi aya salat nungul teka hati nengan rizki abar-abaran milik abar-abaran tadi tukat dia aya syarat tadi tinggalkan rek kumaha aja anjeun rek kawin cep ari si kolot ditinggalkan rek kumaha mising irung mancung ge eta na eueuhan mah wayahna irung mancung panon cureuk awak badag etana si kolorna eueuhan wayahna naon cenah wayahna eta masalah utama salat mah sabab hubunganna jeung masalah jasmani dan rohani lamun mobil bus hayang alus kumaha lain mobilna sabenerna majang lain kumaha mobilna kumaha supirna urang teh hate inna fil jasadi mudghah dina jasad teh aya sagumpal daging lamun sagumpal daging eta alus maka bakal alus tah jasad musejena lamun sagumpal daging eta goreng maka bakal goreng tah jasad anu sejena ala wahia alqalbu sing inget eta teh hate ari salat ngahubungna kana hate salat na hade hatena hade salat na goreng hatena goreng tara daek salat maka sarua jeung teu hayang boga hate lamun jalma geus teu boga hate rek kumaha kolot maehan anakna anak maehan kolotna pasalaki maehan pamajikanna pamajikan maehan salakina eta jalma geus hate tanya ku maneh salat tara pasti tara tadi teh gitu mata inna sholata tanha anil fahsya wal munkar mun hayang leungit kagorengan jagalah salatna naon cenah jagalah salat anu 5 waktu jagalah salat penyejuk kalbu hiji salat lohor ulah kalah kah molor 2 salat asar tong waka init ka pasar baik nih hiji salat lohor ulah waka molor 2 salat asar tong waka init ka pasar 3 salat maghrib tong tuturubun neangan sirib 4 salat isya ulah kalah kah tibra 5 salat subuh ulah ngagogo tunduh bisi hirup ripuh teu pararuguh 5 salat subuh ulah ngagogo tunduh bisi hirup ripuh teu pararuguh kitunya naon cenah Allahus mana nu bakal diasongkeun ku Allah fasaufa yalqauna goyya neraka jahanam dina jero neraka jahanam eta aya goyya jurang anu pinuh ku siksa wallahu a'lam bishawab.